Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina jejer carita kawin jeung jurig iprit. Ayeuna kantun bagian anu ka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi ti Palihan Cianjur. Kangge Kang Heri Supriyadi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kawin jeung jurig iprit bagian anu kasalapana. Kumaha salajengna? Para wargi sadayana saenggeusna merenahkeun Badri katut anak pamajikanana, bisumi mah laju mulang deui ka imahna rek nungguan warungna. Kawilang gede eta imah teh, salianti 2 lantai oge loba kamar di jerona. Dina unggal rohangan dipapaes ku lukisan-lukisan anu ngacereblag garede ngadaraplok dina tembok. Pon kitu deui parabotna oge lengkep. Lamun ditilik tina model jeung eusi parabotna mah eta imah teh siga imah heubeul lain buatan zaman ayeuna. Alhamdulillah nyi kenging pamondokan haratis urang teh geuning. Muhun Kang, alhamdulillah pisan. Rupina Gusti teh karunyaeun ka urang. Ai nyanyi dupi acup kanggo salin sareng buku-buku sakola si Neng dicanda katawan teu? Numawi henteu Kang. Teu kabujeng kangge ngabantuna. Mangkohar ngamukna sapertos anu kasurupan. Janten sieun ka nyaina. Oh, janten aya di bumi make nih atunya. Kedah dibantun nyi. Peryogi apanan urang teh. Kadap akang kaditu heula nya dibantun sadayana ku akang. Sumuhun Kang. Pilihan we anu kaanggo keneh. Pami nu si Neng mah candak sadayana Kang, da masih keneh sarai acukna oge. Muhun nyi. Paling oge mung eta, da parabot mah aya di dia oge. Saur bisumi oge anggobe nu aya cenah. Engke upami tos gaduh bumi nyalirah gampil urang meseran deui nyai. Muhun Kang, sing aya milikna we Kang. Amin amin amin. Sanggeus eueuh deui anu kudu diperenan mah Badri amitan sejarek nyokot pakaian sarta keperluan sakola nenghil mah anu masih kene aya di imah mitohana. Harita Badri ngagidig mapai jalan sisi lembur ngahaja nakul sangkan gancang nepi anu ditujuna taya lian nyaeta imah nama Acih mitohana sorangan. Najan nyaho yen eta imah teh geus dijual, tapi Badri rek nyobaan kadinya heula. Sanu nyaho barang-barang anu rek dicokot ku manehna teh aya keneh di dinya. Anjog ka tempat anu dituju. Kayaan meuni rehe. Badri terus bae nyamperkeun ka deukeut panto. Uluk salam sababaraha kali taya nu nembalan. Sanggeus gerendel pantona diuget-uget tetela dikunci. Sanggeus dirasa yen eta imah teh kosong, laju bae Badri muterkeun awakna. Anu maksudna mah rek ninggalkeun eta imah, rek terus ka imahna si Kohar rek nanyakeun koncina.
teka caritakeun kumaha lila di jalana harita Badri geus tepi ka imana si Kohar. Didinya kasampak Nyi Ocah, Nyi Odah jeung Ma Aci. Karek oge jol Badri geus dipapageun ku caritaan-caritaan anu teu pikagenaheun. Rek naon ka dieu minantu Bencelung, rek minta bagian lain. Bagian mana Bencelung? Macih menitis sirikna ngampleh we bibirna ngajebian ka Badri. His saha nu rek minta bagian ieu teh. Kuring datang ka dieu teh rek nanyakeun pakaian jeung buku-buku si Eneng. Badri mun cereng bahasana oge jadi kasar ayeuna mah nyarita kametohanna teh. Ngadengi kitu mah Ma Acih jadi alagag euleug. Ruas tayuhna mah sabab asa kakaraeun nempo Badri mun cereng bari sesentang. Pon kitu deui Nyi Odah jeung Nyi Ocah. Duana oge caruringhat. Teu nyangka Badri rek kitu. Da biasana oge tara loba omong Badri mah estuning cicing dikumahakeun baya oge. Ke aya naon ieu teh naon aya naon. Si Kohal norojol ti jero imah. Ieu Kang Badri neruskeun kunci bumina emak bari nyedak pakaian saurna teh Nyi Odah anu nembalan teh. Ai wawanianan sia ka dieu kunyuk. Rek naon sia? Si Kohar molot. Aing datang ka dieu moal rek nanaon. Komo kudu minta bagian tina ladang ngajual imah mah. Tapi datang ka dieu teh rek nanyakeun pakaian anak jeung pamajikan aing. Di mana pakaianana? Cek Badri malik molotot. Gebeg. Si Kohar ngagebeg. Kakaraeun manehna dipolototan ku lanceuk iparna model kitu. Nya di imah kulon pakaian keluarga maneh mah. Barina oge geus eueuh kuncina mah dicekal ku nu meulina deuleu ku bosnana. Temal si Kohar. Pokona aing bung nyaho. Pokona kudu aya eta kunci. Lamun eueuh dirujadkeun sia pantai imah ku aing. Dituruk sakalan imahna oge. Badri beuki molotot. Storana oge leuwih tarik batan tadi. Ari kitu nama manehna boga pikiran rek sakalian nyeun balitungan ka si Kohar anu geus nonjok Nyi Otih nepi ka jontoworna. Nyel si Kohar ambek. Teu tatapa sini deui sabrut. Wut si Kohar narajang. Hiu. Pereupna nu buleud ngahiung bangbaraan. Ngadius lempeng kana beungeut Badri. Tapi Badri teu cicingeun ayeuna mah. Barang pereup geus rek tepi hareupeunana, lep. Badri dongkok, jaku. Ngasupkeun pereupna kana beuteung si Kohar. Seak, jebrot. Wadah. Si Kohar ngoceak bari moyongkod. Beuteungna asa ditubruk ku munding edan. Kurang ajar. Wani sia ka dewek ha? Ieu rasakeun. Hiap, juneng. Bari luncat ka gigir jingkahan panarajang si Kohar. Seak plos jolong-jolong. Peureub si Kohar ngahakan angin. Awakna ngajolongjong ka hareup kabawa ku tanagana sorangan. Nempok kitu Badri teu cicing. Gancang ngacecekeun suku katuhuna kana bujur si Kohar. Hiu jebrot. Dus, wadaw. Si Kohar ngoceak deui. Rasakeun sia kehet. Buru, mana kuncina deuleu? Mana kuncina? Cek Badri bari nulak cangkeng. Si Kohar burial bunceli. Beungeutna beureum ngemu amarah. Urang ajar. Bisa ulin oge geuningan jelema teh. Gerentasna si Kohar. Ari Ma Acih, Nyi Ocah jeung Nyi Odah pating jararit. Nyaksian anu keur garelut teh ngajadikeun tatangga jul-jul daratang. Awas, ulah anu wani tur campur. Lalajoanan we, cicing, carcing. Badri ngahauk bari tutunjuk. Sorana matak jantungeun anu ngadengena. Jalema nu tadina rek nyapi teh jadi malundur deui. Tayuhna mah ngarasa seber ngadenge sora Badri jeung soak nempo paroman Badri anu ngahauk bari molotot.
Kabenangan 2 kali ngajadikeun si Kohar pohar ambekna. Amarahna ngagugudag asa kakarak ayeuna aya nu kumawani ngalawan ka dirina. Panan biasa nama karek dipolototan wungkul oge geus pating purungkut jelema teh. Si Kohar masang kuda-kuda deui. Leungeun katuhna meureub sedengkeun nu kencana meber. Urat-uratna ka tembong rarengkeng pating bereuhir. Nandakeun eta leungeunna pinuh ku kakuatan. Dua sukuna ngajegang ka tukang, awakna rada rengkus saeutik ngawangun gerak lodaya murka. Tapi barang rek luncat narajang, gerakanna katahan kudu ngagorowok di tukang. Tahan bos, ku kami heula nu kieu mah bos, ku kami heula. Koreng eta sorate bijilna ti anak buahna si Kohar anu geus pating berdegah. Aya kana 7 urangna. Siga nama geus aya nu mere beja ka maranehanana yen dununganana keur patelak. Badri rutret kanu anyar daratang. Kawaspadaanana leuwih dironjatkeun deui. Dirina nyaho yen jalma-jalma eta teh anak buahna si Kohar anu tukang diaradu wungkul. Jadi geus tangtu kabeh oge barogan bekal elmu pikeun garelutna. Cia iya. Meh bareng katempo 3 urang narajang. Pereup jeung suku pating belesat muru ka Badri. 3 urang jawara anak buahna si Kohar pating belesat marajang. Badri anu memangna geus takit-takit ti saanggalna keneh. Gancang ngagiwar saeutik ka kenca. Waktu hiji pereup nyamber kana puceulina. Hiu, laplos, lap. Badri dongkok waktu pereup nu sejena rek meupeuh carehamna. Hiu, plos. 2 panarajang beunang di singkahan. Anu saterusna mah Badri luncat pikeun ngahindar tina panajong suku lawan anu sejena. Seak jeleng. Lain ukur luncat wungkul Badri teh, tapi sekaligus najokeun sukuna sarta nenggeulkeun leungeunna kanu jadi lawan-lawanna. Jeleng hiu, cekuk, wah adaw, cedak wadaw, cebrot leuleuh. 3 urang ceger pating karoceak, mangsa tajongan jeung tenggelan Badri keuna pisan kana sasaran. Nempok kitu si Kohar ngarenjak. Manehna teu percaya kana tetenjoanana. Teu ngarti lamun Badri teh horeng bisaeun gelut. Apanan biasana oge tong boro papaseaan, karek ditempokeun oge geus micen beungeut. Si Kohar mah teu ieuh nyahoun. Yen Badri teh kungsi diajar main po, diajar kelid ka Bahwira zaman keur masantren keneh. Lain guru hiji paguron Bahwira mah ngan jago kolot urut jawara di zamana. Pedah Badri sok mantuan mangaritkeun. Jadi minangka buruhanana teh nya diajarkeun kelid ku Bahwira. Rupa-rupa kaulinan bela diri diturunkeun ku Bahwira. Silat, beksi, menpo, sera, cimande, cikalong, jeung paleredan kabeh geus asak kakawasa ku Badri. Ari anu ngajadikeun Badri cicing api-api bodo jeung teu oleh ngelehan mah eta mangrupakeun talek ti Bahwira. Sagarupa ilmu anu kapimili ulah dipake ngajago sombong adigung adiguna asa aing uyah kidul. Menang digunakeun sote eta ilmu lamun kayaan geus kadesek eueuh jalan pikeun nyingkah. Ari ayeuna manehna nepi ka wani ngalawan sarta nembongkeun pangabisanna mah eta balukar tina ambekna nempo pamajikanna John Towor akibat ditonjok ku si Kohar. Lian ti kitu oge Badri geus ngarasa leuseuh jeung capek hirup ngelehan bae. Tegenah gening jadi jelema cicing wae mah teu boleh ditincak. Ayeuna mangsana manehna nembongkeun sihung jeung peurahna. Sikat jo. Si Kohar mere parentah ka anak buahna. Jeleng. 3 urang jawara ngagara jeleng ningker ka Badri. Ari anu ditingker nama katempona teh tenang be. Eueuh riuk-riuk kasieun atawa geumpeur. Ukur panonna we wungkul anu katempona gular giler rancingeus merhatikeun kana satiap gerak-gerik anu jadi lawan.
sabrut wud si Warjo narajang ciat pada panu buleud rek ngarah ka kemplongan hiya Badri ngagiwar plos pada si Warjo ngeplos nonjok angin geup karawak cek wadaw ngan sakilat leungeun anu nyolongkrong teh ditewak tigeulan aku Badri tuluy sikuna ngahanca kana careham si Warjo duh kuala aduh si Warjo gegerungan carehamna bengok bakal tingkut tarik-tarikna sikuan ti Badri urang lembur anu lalajo pasea teh beuki rame wae tukang martabat jeung obral pakaian katembong geus marukalapakna tukang somai cuangki baso Malang dina sakitu lobanu lalajo teh seorang oge wah nu katemporek misahkeun kabeh oge museur kanu keur galungan kitu nama sabab hampir kabeh nu aya di dinya geus ngarasa keheul ka si Kohar jeung balad-baladna anu mindeng pisan nyieun kaributan di lembur kari-kari ayeuna aya nu wani ngalawan atuh pogobe jadi darasapeun loba anu ngajagokeun sangkan Badri loba anu ngadoakeun sangkan Badri aya dina kaunggulan tuh santu tempo-tempo jalema cicingeun mah sakalina ngadate kitunya euy jika nu rek ngacak-acak waduh cek saurang ulah lalajo ngomong kanu gigireunana heuh nyamid power deuleu ke aya jiga aya tukang cuang kicika teh tuh ayo ah urang meulih ayo ah tembal baturna euy lapar aing oge ayo ah bari berang dahar euy nu matak ulah sok macem-macem kanu cicingeun mah daripada kabalarang ayo urang meulih cuang ge heula ayo nempo si Warjo gegerungan tuluy si Kohar mere parentah deui ka anak buahna ari sia kelang ngajar dong buru serang ngadenge kitu tenungguan dititah 2 kali tiluanana pating selebrut ngerempuk Badri ya sebrut leplos cekuk wadaw gajleng saklep cekuk adaw ciat belesat hiat cekuk waduh sakabe panerajang lawan hiji oge eueuh nu keuna kana sasaran Badri bisa nyingkahan kalayan sekaligus males ngasupkeun tenggeulan jeung tajongan kana badan musuh para jeger anak buahna si Kohar pating kudupruk ngajarongkeun hiji oge beungeutna eueuh anu mulus aya nu panonna hejo geuneuh aya nu sungutna boloboran ku getih anu huntuna pungla jeung anu carehamna bengok aya eta oge anu mulus beungeutna mah tapi pepeurdeuyan bae siga anu kagelong ku siki kacapi jiga nama KTJ siki kanjutna ku Badri hayo gerah rudang deui marantog sia ti dieu lamun embung dibejatkeun huluna ku dewek sok marantog Badri ngahaok bari tutunjuk kanu pating kudupruk sorana ngandung sima dina tetenjoan anu jar di musuhna mah lieur nempo maung anu keur nyangereng kuniang anak buahna si Kohar pating kuniang harudang nempo kitu Badri gancang taki-taki bisi musuh-musuhna nyerang deui tapi barang geus narangtung teh laina ngayakeun serangan kabeh palapating berkatak lalumpatan pogowe anu lalajo sarura nempo jeger-jeger anu sok ngariweuhkeun lembur pating para tipe paretot teh Badri ukur mesem nempo musuhna ngabalacir satuluyna manehna malik ka si Kohar anu harita keur coloho tuh tempo anak buah sia geus malabur deur gancang kadiekeun kunci mana kadiekeun Badri molotot si Kohar teu nembalan manehna kalah nyebrut naraja yat kujleng pereup si Kohar ngatius bangbaraan ngarah kana beungeut Badri anu memang geus taki-taki sapinuna
gancang ngelauk bari tuluy ngahembatkeun sukuna ngarah kana bincurang musuh. Siap bulutak wadaw. Si Kohar ngajerit mangsa bincurangna diadu jeung bicurang Badri. Kudu bro. Si Kohar ngudupruk sukuna asa potong teu kuat deui dipake nangtung. Nempo kitu Badri teu ngantep tuluy ngarontok lawana anu keur ngudupruk bari pupuringisan nyakelan suku. Gep dengan katuh si Kohar, gep dengan katuh Badri didengkekeun kana beung si Kohar. Gancang, mana kuncina? Mana kuncina? Ampun Kang, ampun. Kok kunci aya di bosnana, ada nyeri-nyeri, ada. Suara si Kohar pagat-pagat lantaran beheungna didengkek pageuh ku Badri. Nyebutna ge akang ayeuna mah da rumah geus eleh. Geus kitu mah teu loba carita deui. Si Kohar digusur ku Badri rek dibawa ka imah bosnana jigana mah pikeun nyokot kunci imahna mah Aceh. Nu lalajo bubar kabeh ngarasa sugema nempo si Kohar. Jiger lembur anu geus kasohor saho kadua gaplok teh kasor. Pun kitu deui tina tangkal rambutan anu teu jauh ti dinya. Hiji orai hejo oge nembongkeun paneutepna anu pinuh ku kabungahan. Badri harita terus lempang ngajugjug ka imah bosnana. Leungeunna pageuh ngadengkek beung si Kohar. Sapaparat jalan si Kohar teureun-eureun humarurung. Lianti sukuna asa pengkor. Oge beheungna ngarasa nyeri tur eungap. Tapi manehna teu bisa kukumaha. Sabab hese rek hojahna oge. Tanaga Badri leuwih gede tibatan tanaga manehna. Tapi nalika keur kitu ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur, amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.